Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hatur kenuhun mana tak cara anu dibikir dipintonkan ku wakil di Pemuda Persatuan Islam Pangalengan, Kabupaten mana Pangalengan? Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nu parantos yang akan di waktu senang kasimpuli kami ngajaki lawan anu memang payus oke sakadahna kurang jadi dipiara tina rupi-rupi gangguan-gangguan karena akidah kurang sadaya, karena ibadah, karena akhlak, oke muamalah kurang sadaya. Disebabkan Quran 200 di dalam kurang sadaya, cara nuku Allah disebabkannya itu wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Tekan lire di auskin ayat-ayat Allah. Oke diaranjeun ayat Rasul Allah. Sawapami Rasul Allah ku saya mangka menunraskeun tapa pelacak aranjeunna. Para pewaris aranjeunna. Ieu dua pager, dua benteng kami urang sadaya ngajagi diri tina tigebrus karena kekafiran, karena kesesaran. Sakumaha nu direncanakeun ti angalna sabarantos urang lengse rentas keun wios hilapna ngabahas 30 tafsir, 30 ayat tafsir, 30 ayat nu sadayana dikawitan ku fidawa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah kalau tamat upami tamat ngartos itu kan pokoknya mah tamat wios ngartos gitu, wios apal gitu, nu penting tamat. Sanes wios tak apal ge, wios apal, wios paham, nu penting tamat. Dina buku anu enggal ieu seseueurna nu janten pangjurung tina karempang, tina kahariwang merhatoskeun umat. Karempang kahariwang merhatoskeun tayyarat arus-arus anu kalintang masih nu kalintang noron ngahantem akidah umat, ngahantem ibadah umat, ngareksa akhlak kalebet muamalah umat. Nu itu 30 tema anu dipintonkeun dina ieu buku seseueurna pangjurung tina hal eta. Nu kahiji sakumaha anu disebarkeun dina flyer kusim kuring dipasihan judul punten sanes basa Pangalengan ieu berpijak. Basa Pangalenganna naon berpijak? Berpijak? Napak?
Nama berkejap. Ngapa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran dan Sunnah teh sanes menggungkul ngatur antawis hubungan orang sareng Allah wungkul. Hubungan orang sareng Allah wungkul. Hubungan sareng sanes mah terperyogi Quran Sunnah. Quran Sunnah mah kangge di masjid, kangge di musola, kangge di tajuk. Luar dari eta mah teryogi Quran Sunnah. Pernyataan-pernyataan anu ngarah kanu neme kalintang seger kiwari teh. Musim kuring dipilari ieu teh gerakan naon namina. Sapari aya dina gerakan tagrib, westernizasi pembaratan. Sapari aya dina gerakan ilmania, sekularisme. Ayana statement, narasi, teori, seperti itu atau puguh we ku umat teh diterai bulet, jadi capek heula, jadi gayem heula, terai bulet. Yang Quran Sunnah mah kawates mungkange ibadah wungkul, kawates mungkange di masjid wungkul. Urusan luar masjid mah juga kadang-kadang naon. Nomor ku judul ieu kusim kuring narasi nu name pernyataan nu name dipondah, disanggah, teu ditanghi. Upami merhatoskeun sirah Rasulullah SAW, sirah para sahabat radhiyallahu anhum, awat Al-Quran ditinggal sadayana juz kahiji dui ka 30 kitu deui hadis-hadis Rasulullah SAW nuduhkeun yen dina sagala aspek kahirupan kalintang endahna nu janten dadasar teh nu janten ugeran teh wahyu Allah sadayana. Boh wahyu nu diauskeun wahyun matlubun Al-Quran. Oke wahyu anu henteu diauskeun goer matlub nyaeta As-Sunnah. Ikhwati iman rahimakumullah. Urang bantu contoh. Aya hiji gerakan. Namanya lagi gerakan, gerak. Janten henteu ngajanteng, henteu cimak blok. Tapi gerak. Harakatun ijtimaiyatun, gerakan sosial, gerakan kelompok, gerakan sasangan, tahdupu. Nu ieu gerakan teh gaduh tujuan, gaduh cita-cita, gaduh kahoyong, ila sorfin nasi memparkeun jami-jami, mengparkeun umat, mengparkeun masyarakat, dipengparkeun di mana kamana minal ihtimami bi ahwalil akhirah atau nabi bi umuril akhirah ilal ihtimami bi ahwali dunya wahdaha. Tina mentingkeun akhirat dipengparkeun, digilakeun supados mentingkeun kadunyaan wungkul, ngangge wungkul kadunyaan we wungkul tahoskeun teh akhirat mah tong dipalire, akhirat mah tong dilirik, tong direret, dunya we wungkul.
Ieu teh salah sawios tari pangertosan tina ilmania. Nu sok dihartoskeun sekularisme. Ieu gerakan anu dipikahariwang keuna ka umat awak ka umat persatuan Islam. Upami kapangker kurang disalik siki paluru sarta Kang Rasul diutus kieu masyarakat nu sok disebat jahiliyah ya. Panti antawis nu dianut ku urang jahiliyah teh sakumaha kaunggel dina masailul jahiliyah. Kalakuan urang jahiliyah tina 128 rupi kalakuan urang jahiliyah anu ka-88 disebabkan azomatud dunia fi qulubihim. Mungguhing urang jahiliyah mah kadunyaan teh ageung, ninggal dunya teh agung. Urang jahiliyah upami ninggal kadunyaan agung, ninggal akhirat agung moal. Upami ninggal dunya agung, ninggal akhirat agung moal. Ninggal akhirat mah sate hukum yang kabita terurui alim ninggal oke alim ngupingkeun lagi alim merhatoskeun lagi nah akhirat upami dunya sasaoge pada bijil bakat ketumpak perhatosan hartosna upami urang keuna ku pangaruh ilmaniah nu tadi sanes majeng biasa disebut majeng kapangkar majeng memajeng kapangkar naon namina munur barang jahiliyah deui ku Rasul diutus jahiliyah diicalkeun dicabut di ka akar-akarna urang ini sono hoyong jahiliyah deui ku ninggal dunya yang terageung dikabitaeun serap dikaruyeun jalanan kitu sagala aspek kehidupan urang sadaya ugranana kana Quran sareng sunnah sanes urusan ibadah hungkul urusan muamalah hisab nu kahiji Rasulullah SAW paratos ngadawu simkuring temilih lapan Imam Malik temilih lapan Ibnu Abdil Bar simkuring langkung milih lapan Ad-Daraqutni khallaqtu kaula geus ninggalkeun kaula nama kawates ku ajal saur malaikat Jibril oge ismasyita fa innaka mayyitun tak anjeun hirup sekarang anjeun tapi si ingat anjeun bakal jadi mayit Rasulullah oge pupus urang mawat moal bade iraha salam itu payuhan diemutan ku Jibril Pak innaka mayyitun bakal jadi mayit anjeun teh Muhammad nu kitu keun kaula nama Rasul teh aya tapi kaula geus ninggalkeun di aranjeun teu seueur nu ku kaula ditinggalkeun di aranjeun teu puluhan ratusan ribuan syai'aini dua perkara mung dua di etang korema ge seueur nyisa nyarema teh sabriji 20 sampean dua sok sanaos mung dua di etang geus gede lam tadillu salawasna arang jeung muasasat ngangelan nafi oge ngandung istiqbal
lajeng mayunan fi'il mudhari nu waktosna saja bitihal nuju awi istiqbal nu bakal sumping hartosna mudawamah hartosna istimror salawasna muasasat ba'dahuma sabat da duanan lapan nusanis intamas saktum lapan nusanis ini tasomtum al-hadis yupasiru ba'duha ba'dun hadis nu hiji sareng hadis nu sanese silih jentrekeun hadis nu hiji sareng hadis nu sanese silih eceskeun silih jentrekeun lapan ieu kirang jelas lapan nu sanes langkung jentre langkung jelas silih jelaskeun ayat sareng ayat silih jelaskeun hadis sareng hadis ge silih jelaskeun muasasah teh upami tamas saktum upami tasontum saur sepuh urang mah cekal delet meningat delet tarangannya aya di pangalengan aya kali delet langki cembereng keur leutik sok aya naon teh walungan di awuran sanes purada walungan pami serang mah di puradaan belut walungan mah dina kantun ngalaan lauk di portas teh kan sim kuring mah caket walungan Cigideui caket saliwan jarak kalupat tangkep kenapa eta teh dalem kekel leueur alit leueur upami dicepeng teu pageuh teh reso ngagoroso oh ieu mata ku sepuh dijantenkeun papanden dijantenkeun tasbih dijantenkeun misil cekal delet kumaha we nyekal lauk delet paruh laras-laras paham diamalkeun disebarkeun diulangkeun didakwahkeun nu kantos kusim kuring mah cekal delet teh kitu laras-laras paham ayat ieu hadis ieu cekap paham unggul cekap para sahabat yang diajar Quran teh cekap paham dugikan diamalkeun mari sebarkeun ulangkeun dakwahkeun naon nu dimaksa dua perkara tadi kitab Allah Al-Quran dipahamkeun diamalkeun diulangkeun disebarkeun didakwahkeun Al-Quran nu 30 juz ya nu alhamdulillah kamari urang rengse ngadaras 30 ayat 30 ayat terang sareng maksadna bahwa ayat ieu maksadna teh kieu numutkeun ayat sanes numutkeun hadis Rasul numutkeun cariyosan sahabat anu dinukil ku para ulama tafsir ieu kahiji wa sunnati kali sunnah kaula idaw anjina para melang anjina takrir anjina qauliyah fi'liyah takririyah ieu we dua sakadik seueur dua hari dua sakadik seueur sakadik Quran laras sakadik kalau bisa kedik mah bakal apa 30 juz nyepan Quran teh eta 30 juz 114 surat sanes mung al-ikhlas
Sanes mung juz amma tapi kita Allah Al-Qur'an. Dupi isi Al-Qur'an nerangkeun naon wae. Isina ya. Seratan para ulama khusus ngawahas maqasidul Qur'an. Kandungan Al-Qur'an. Naon wae kita isi Qur'an. Kan orang sering maca, sering ngupingkeun. Naon wae cobi upami isi Qur'an. Naon wae. Seger wae paparanna. Kasabit-sabit teh sadayana aspek kehidupan urang. Pakali sareng individu urang nyelira, pakali sareng rumah tangga, pakali sareng bertetangga, pakali sareng bermasyarakat, pakali sareng bernegara. Aya sadayana. Sapali aya ngetos kapenak, sapali dacan. Nu langkung seueur nu mana? Ngetos kapenak teu acan. Langkung seueur tos kaaprak sadayana kurang. Tos kaaprak aja. Urang mah ngaprak teh ka mana? Sawah, kebon, Quran, kaaprak. Supados terang naon isina ini berarti. Ya tangtos we ari al-ikhlas rungkun moal kapenak sadayana. Ieu masa Quran. Da terus sunnah kaula. Hadis-hadis. Jumlahna langkung seueur tibatan Quran. Bulughul maram wae sabaraha hadis. Bulughul maram sabaraha hadis. Tos kaprak bacaan Bulughul maram. Kitab Thaharah duika kitabul jami. Babul miyah duika bab dzikir wa doa pamit Bulughul maram. Dacan ieu pan sunnah kaula harusna sadayana. Sunnah Rasul, hadis Rasul nu aya dina kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Bora sadayana. Sahih Bukhari sabaraha hadis seueurna. Sabaraha judul dan Sahih Bukhari. Lukas 87 itu. Judulnya kitab Tauhid Pamungkas Badul Wahyi Wikat Tauhid dina sak kitab teh aya bab dina bab aya hadis sunnah kaula sebabna bakal kauninga dina sunnah ge kasabit-sabit urusan naon urusan rumah tangga kasabit teh dina sunnah urusan negara kasabit teh dina sunnah urusan ekonomi kasabit teh dina sunnah urusan politik pamit telepatna bahasa Sunda mah politik ngiku hormat aya teh aya urusan politik dina sunnah aya teh aya bab Fir'aun aya nu wantun nyebatkeun moal aya nu langkung hebat ti Fir'aun cing politik teh. Leres teh. Aya nu langkung hebat ti Fir'aun teh. Politik. Aya nu langkung beunghar ti Qarun teh. Nu pangbeungharna kiwari bandingkeun sareng Qarun beunghar saha. Qarun orang mana? Orang mana Qarun? Upami di Pangalengan gula gali kenging harta galian disebut harta saha dugi ke Pangalengan bakat kok seueur saurna moal aya nu langkung beunghar di Qarun moal aya nu langkung dihe politik di badan Fir'aun saurna kama
namina ge kamandang pendapat na tiasa ditampi tiasa ditolak pami Quran hadis sahih kedah ditampi gitu. Sanes Quran sanes hadis sahih mah dalam kurang bari ditolak bari ditampi itu sang Rasul ku Rasul dikuningakeun mutlak sareng umum margi kutabaloh sareng sunnah qabla salaresna upami dirasalas dikaji upami dirasalas diteuleman sadaya aspek kehidupan aya ugranana dina Quran sareng sunnah. Kitu deui dina hadis riwayat Ahmad an Jabirin radhiyallahu anhu qala tetapi di Jabir radhiyallahu anjina sauran kana Rasulullah SAW yaqum payaktubu kabuktosan Rasul SAW ngadeg lajang khutbah payahmadullah wa yusni alaihi lajang anjeunna muji Allah kalih ngalem Allah muji Allah kalih ngalem menyanjung Allah bima huwa ahluhu loyong sareng payus kami anjeun margi Allah layak payus dipuji layak payus di alam wa yaqulu sareng anjeunna ngadawu inna khairal hadisi saestuna pang laras-larasna pang sae-saena cariosan teh seueur tapi nu panglaresna kitabullah kitab Allah panglaresna kitab Allah wa khairul hadi sareng pang sae-saena pituduh hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pituduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu dua pernyataan Rasulullah SAW kurang sadaya dikadah dijantenkeun akidah sareng kaidah. Moal aya cariosan nu langkung sae tibatan Quran. Urang ngupingkeun lagu dugi ka ceramah ninggal film dugi ka tepuh nangis ngupingkeun Quran mah benten Rasul nyebat khairul hadis pangsaena cariosan upami urang kataji tu cariosan hiji-jami Quran mah khairul hadis pangsaena cariosan upami urang kataji ku pituduh nu sanes pituduh Rasul pituduh Muhammad mah pangsaena pituduh nu moe kitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngempelkeun hadis-hadis patali sareng hadyun nabi lajeng dijudulan Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad sagala rupi diwahas dina kitab Zadul Ma'ad lajeng diringkas ku Abu Jayyad janten hadyur Rasul pituduh Rasul ringkesan tina Zadul Ma'ad ayo kantos maos buku Zadul Ma'ad bade Arabna bade tarjamahna tos ditarjamahkeun aya buku tamat dirompok di aya tarjamahna pamasihan misalnya ma'awis ada masihan genep jilid gitu tarjamah kitab Zadul Ma'ad naon lebetna sagala rupi pituduh nabi bade patali sareng ibadah bade patali sareng muamalah dugi ka kumaha pituduh nabi dina lalangno pisafar upami nyaba
sareng sanis-sanis segala aspek kehidupan pituduh Nabi dijelaskan kalawan gente dina kitab ieu kalawan ngangge dalil-dalil. Payus upami dina hadis tadi lan tadillu ba'dahuma mardi kitab Allah ieu khairul hadis sunnati hadiyun nabi ieu khairul hadi pangsae-saena nu mawi kitu urang moal menak salarasna moal menak nu langkung ti Quran nu langkung ti pituduh nabi moal menak upami urang gaduh kamandang gaduh asumsi gaduh sangkian ieu langkung sae ti batang Quran ieu langkung sae ti batang pituduh nabi terus karacunan kapikiran urang kada engal lalanong mung duka ka mana lalanong kan karacunan makanan mah biasa ka puskesmas karena sakit itu kami pemikiran karacunan dateng ngaros tidak jamin lagi ngaros karacun tapi ngaros gaduh temuan baru kenging temuan baru kamajengan perkembangan peningkatan kada dicampuran Quran sareng Sunnah kada dicampuran deui teh tapi cekak we Quran sareng Sunnah cekak nu moy kitu dina Islam diwagel iltibas dicampur-campur Quran Sunnah dicampur-campur sanis janton tamisai kalkajantan awon malih diwagel ku Allah dina surat Al-Baqarah ayat 42 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala talbisul haqqa bil batil aranjeun tong nyampurkeun hak jeung batil tong dicampur-campur upami diwagel dicampurkeun kana dikumahakeun an-nahyu 'anil syai' amrun bididdihi ngawagel kana hiji perkara teh sami sareng parentah sawangsuna tong dicampurkeun harusna kada dipisahkeun dipilah-pilah ieu mah hak pisahkeun ieu mah batil sanes dihijikeun ieu teh disebut ajaran Islam aya ajaran Buddhaan aya ajaran Hinduan lamdadu jantan lamdadu Islam Buddha Hindu sanes toleransi ieu mah iltibas Quran diwakel teu kayak dicampurkeun sareng hak sareng batil wa taqtumul haqqo sarta aranjeun teu kenging nyungkutkeun hak teu ngadugikeun hak teu nerangkeun hak teu nyebarkeun hak wa antum ta'lamun bari aranjeun nyalahu tos we cekap kitab Allah anu khairul hadis pangsae-saena ucapan Haji Muhammad anu ngarupikeun khairul haji pangsaena pituduh patali sareng ayat nu nembe musim kuring dicutat tafsiranana kapenak dina tafsir Abdurul Mansur, tafsir Fathul Qadir, tafsir Ma'alimut Tanjil, tafsir Al-Qurtubi, sareng tafsir Ibnu Katsir. Sadayana ngariwayatkeun nukil ti Abd bin Humaid. Abd bin Humaid anu ngariwayatkeun ieu asar. Akhraja Abd bin Humaid, Imam Abd bin Humaid
parantos ngeriwayatkeun an Qatadah ti Qatadah bin Di'amah. Qala Qatadah nguningakeun maksud ayat tadi, wala talbisu al-yahudiyata wan nasraniyata bil islami wa antum ta'lamuna anna dinallahi al-islam wa anna al-yahudiyata wan nasraniyata bid'atun laisat minallahi. Maksud ayat tadi teh Imam Qatadah arajan tong nyampurkeun Yahudiyah ajaran Yahudi wan Nasraniyata jeung ajaran Nasrani tong dicampurkeun bil Islami sareng ajaran Islam tong dicampur-campur pisahkeun. Wa antum ta'lamuna bari arajan nyaho anna dinallahi Islam satamana agama Allah mah Islam. Parantos atra dina Quran inna dina indallahi Islam alaya. Satamana agama mungguhing Allah mah Islam. Aranjeunnya kitu. Satamana agama Allah mah Islam, satamana Yahudi, Nasrani ieu mah bid'ah sanes ti Allah. Nu mawi kitu kedah dipisahkeun, kedah dibentengkeun, ieu mah hak teu kenging dicampur-campur sareng batil. Salajengna ikhwatu iman rahimakumullah, aya isyarat ti Rasul sallam yen umat anjeunna aya peluang gehgeran teh tuturut gehgeran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, katampi ti Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an ti Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawu, la tarba'un upami diparu ngangge ilmu balago, ilmu ma'ani. Ieu hadis teh kalabat khobar inkari. Khobar inkari teh ibar informasi anu didugikeun ka jalmi nu teu percanten. Teu percanteun. Teu nampi. Jalaran kitu kadang ngangge taukid, paniat. Taukid naoge teu kaya hiji. Sakirang-kirangna dua. Dina pidah Rasul ieu ngangge taukid dugi kadua, la sareng nun. Disebatna ge nun taukid. Sakilah. Pan kawit nama tatba'un. Atanapi tatba'un. Kage domir antum. Sa Rasul la tatba'un. Benar-benar aranjeun bakal nunutur. Bakal nunutur, bakal nuju Rasul jumeneng tos kajantenan teh acan aranjeun bakal nunutur. Kayus upami para ulama syarah hadis nyebatkeun hadis ieu teh min mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalabat mukjizat hadis ieu mage Rasul ngadugikeun anu waktos anjeunna jumeneng teu acan wujud. Datang kajian tenang, engke tapi pasti, engke tapi nyata, engke tapi laras. Benar-benar orang yang bakal nunutur naon sanana kalakuan man kana qablakum jama-jama heulaeun aranjeun. Jama-jama sampai haranjeun.
Hartina aranjeun teh bukan pelaku pertama. Sanes nu ngaran migawe kitu. Tapi hasil nunutur. Shibron. Sajengkal. Wadiroan bidiroin sahasta. Ieu teh nuduhkeun pasti nunuturna. Hatta nepi ka lamun sih dina ilmu badi disebutna mubalaghah. Bakatku nunutur, bakat tingku gegeran nepi ka laudahulu juhrodobi. Lamun sejama-jama samemeh aranjeun teh arasuk kana liang bayawak. Sepuh lakung paos kumaha liang bayawak. Liang bayawak kumaha? Rumpil, rujit, kabita moal upami urang asupkan kitu. Nya bau, nya rujit, nya rumpil. Pokona mah upami urang nggunakeun akal sehat urang sadaya tetebiheun nurutan asupkan kitu. Tapi jalaran sumanget kami tuturut ya gegeran teh kiat. Mun asupkan kitu ge tadi tumuhum aranjeun nuturkeun ka maranehna. Sakitu rumpil, sakitu rujit, sakitu bau diturutan. Mubalaghah teh bakating ku nunutur disebutna ge lamun umat sameh aranjeun teh asupkan kitu dituturkeun. Qulna abdi sadaya tumaros ya Rasulullah nun Rasulullah. Tadi pan dimubhamkeun ku Rasul. Jama-jama samemeh aranjeun. Para sahabat hoyong jentre, hoyong atra, hoyong jelas. Teu cekap ibham tapi hoyong idoh. Jelas. Al-Yahuda wan Nasara dupi jami sata acan abdi sadaya nu bakal ditutur-tutur teh Yahudi kali Nasrani. Qala mantan ngawaler paman sahadeui lamun lain maranehna dikeresapkeun Yahudi Nasrani asup kana liang bayawak tuturkeun bakatku tuturut muni bakatku gegeran sesah dimagal sesah dihalangan tosiddah kacidah gegeran tuturut. Diriwayatkan ku Imam Al-Bukhari dina judul Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah, Imam Muslimah dina Kitabul Ilmi. Imam Ibnu Hajar nyutat kasauran Iyad. Saur Iyad sajengkal sahasta kalakuan asup kana liang bayawak ieu teh ngarupikeun papanden. Ieu teh ngarupikeun misil. Perumpamaan bakal dituturkeun na Yahudi sareng Nasrani dina sagala rupi. Saur Iyad sagala rupi. Bahasa paranormal mah ti abdu dikajet. Dupi Yahudi Nasrani kalakuana naon wae sagala rupi bakal dituturkeun. Henteu mung A, B, C kali itu henteu.
segala rupi. Anjeunna merhatoskeun hiji lapar shibron diroan bidiroin sanana kalabat juhro dompin opat lapar ieu nawiskeun sawiyat nu ditutur-tutur teh sagala rupina sagala perkara nu diwagel sareng dicawan ku Islam. Ku Islam teh diwagel, ku Islam teh dipandang awon, dituturkeun. Hilap karena ugeran tadi. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Lepas itu dua iya mual hanteu, mual kamana. Karena sanana man kana qablakum. Saparantos lowis kasalapan dina salah sawios perang salib. Lowis kasalapan ditawan mikir lowis kasalapan. Kateter wae perang teh urang teh ngalawan Islam eleh wae ditinggal jumlah loba urang pakara alus jeung lengkap urang harata naon eleh wae engke mah jigana urang robi cara urang robi merangan Islam teh tongku carakir Ghazwul Askari tongku bedil, tongku tank, tongku pedang, tongku pakarang urang robih cara urang racun, urang sak hancurkeun fikri pamikiran urang ieu nu diserbu ku urang disebat di kawit harita aya disebat Ghazwul Fikri perang pemikiran Ghazwul Saqafi perang Saqafah teori-teori di kafir sebar ke di umat Islam narasi-narasi di maranehna share di umat Islam dina buku maranehna dina majalah maranehna dina buletin maranehna saupami pamikiran terus kacun tos ayat sanes Quran sanes sunnah nu janten sumberna tantos jaminan lan tadilu moal kapimili teu sasar teh teu cios teu sasar teh bolai pamit sasar teu cios dan tenawan teu sasarna teu cios jantan sasar nu kitu dina buku Haqaiq Anil Ghazwil Fikri lil Islam kaca 7 disebutkeun na'taqidu Saur Anwar Al-Jundi nu nyerat ieu buku urang kudu yakin umat Islam kudu yakin kader muslim kudu yakin annal fikrul falsafiyah laisa huwal fikrul islamiyah yang kahiji urang umat Islam kudu yakin yang fikrul falsafiyah pamikiran filsafat laisa huwal fikrul islamiyah sanes pamikiran islami sanes walau minu sarta urang kudu percaya kudu yakin bi annal fikrul islamiyah yen satemena pamikiran nu islami qur'aniyul masdari nu sumberna tina Quran upami sumberna tina Quran ta ieu pamikiran nu islami mah
salisina Quran mah tong dianggap, tong diangken fikir Islam, pemikiran Islam. Wa ammal Imam Malik bin Anas rahimahullahu faqala. Anapun Imam Malik bin Anas rahimahullah anjina sasauran. Innama ana basyarun. Tayalian simkuring teh jama biasa. Luar biasa simkuring teh jama biasa. Ukhti'u sawaktos-waktos salah. Wa usibu sawaktos-waktos bener. Tara bener terus. Salah terus ge mual. Antawi ge tahu. Aya lepat, aya leres. Da basyarun jama biasa. Bari Imam Malik mah ulama jama biasa, urang mah komo urang. Imam Madhab, Imam Malik nyusun al-muwatta anjeunna. Urang nyusun naon? Menyusun al-muwatta wae jama biasa. Linggih di Madinah, di Babar dugi ka Kufus. Jama biasa nu linggih di ditu ge. Urang linggih di mana? Pangalengan. Jama biasa simkuring. Pan sok rajin ku setan di harewasan ieu jalmi teh luar biasa. Gulu dikultuskeun, dianggap sagala terang, dianggap sagala tiasa, dianggap sagala leres cariusan moal aya. Upami jalma biasa antawis ukhtiu wa usib. Aya leres, aya lepak. Kada dimentenkeun upami Quran, upami hadis sahih, pasti leres. Quran sanes, hadis sahih sanes. Ukhtiu wa usibu, biasa lepat, biasa leres. Da ieu mah profesor nu nyariosna ge. Ai jantan profesor masih jangan biasa atau napi henteu. Yang biasa profesor. Komo urang teh profesor aja. Profesornya jangan biasa. Tawas kieu teh kanjina. Urang sok meunteun ngalangkungan wates. Hajami tertentu. Dupi nu dianggap wali jami biasa, luar biasa. Jami biasa. Upami telepat Rasul ku anjeun ku Allah dipiwara ngumungkeun. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Kaula teh maksana Muhammad. Jalma biasa. Mislukum sarua jeung aranjeun. Rasul wae. Jami biasa. Aya buku-buku anu sok dideres ku wargi-wargi urang, milebetna teh pajarkeun Rasul mah teu aya kalangkangan. Disebatna ge Nur Muhammad. Cahaya aya kalangkangan teu. Dupi Rasul aya kalangkangan teu aya. Dan apa saur Allah? Qul innama ana basyarun. Ari jalma biasa mah aya kelangkangan. Aya menyebabkeun sababaraha buku urang mah datara di aos, alhamdulillah geuning teh. Pajarkeun Rasul teu tara angob. Naon angob? Heuai. Dupi Rasul sok heuai. Ari jalma biasa mah heuai. Saur Quran upami tingkat Rasul wae jami biasa mali mislukum sarua jeung aranjeun nu ngabedakeun kaula jeung aranjeun yuha ilayya kaula mah dibere wahyu ieu bedana pan urang mah teu sanaos nami urang bijaksana dina meunteun jalmi
tekenging ifrat langkung teuing tekenging tafrid ngamumbrekeun teuing tapi bainahuma kawaso ge kitu kapal ulama ge kitu kasahawa ge kitu nu mawi peryogi urang ngadaras akidah ngadaras tauhid ku tauhid mah menten sagala rupi teh proporsional ninggal kuburan ninggal tangkal ieu mah Kristus ribuan tahun terus karahaan upami urang dibimbing ku tauhid ninggal keris bakal menten naon karis ninggal batu ali ali ge batu ninggal sungapan mata air sumber cai bakal menten naon sumber cai. Nah hari ninggal tangkal caringin ribuan tahun malu lingkap bulu pangamung bulu hari tangkal cau tunggu lingkap mana kadang sami tangkal ku tauhid dibersihan nanti ninggal jami hari jami sagara terang contoh ya urang kan orangnya jami sagala terang teh saya kene nu terang saya nu terang saya kene nu terang sahawai jami kamampuhanana kawates ilmuna kawates paninggalna kawates pangdanguna kawates innama ana basyarun tayalian simkuring teh jama biasa sering mengali ukhti'u wa usibu suatu salah suatu benar panduru piroi maka perhatikan ku aranjeun kamandang simkuring perhatikan heula tong gampe diterei buleun pedak cek simkuring pasti bener teu panduru tangetkeun heula perhatoskeun heula pendapat simkuring teu kenging ta'assub madhab fanatik madhab perhatoskeun heula ka manang simkuring faqullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhu maka sadayana kamandang simkuring nu loyog sareng isi Quran sareng sunnah fakhudhu mangga canak nu loyog sareng Quran sunnah mah canak salam sunnah wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnah kata sadayana kamandang simkuring nu teu loyog ieu mah nu teu cocok nu teu relevan nu teu sesuai sareng isi Quran sunnah kantunkeun kitu kalintang saya sadayana nu kurang dipandang ulama kiai nyirios sunnah teh suung hijami nu nentang ti netizen nu nyanggah teu kedah kana Quran sareng sunnah Quran sunnah mah tidak relevan dengan zaman tos teu loyo sareng zaman eta mah kange di Madinah eta mah kange kapungkur ayeuna mah ngangena pamikuran sunnah tos hoyong sareng zaman ayeuna bade ngangena naon ugeran ieu teh racun cariosan kapungkur mah musuh Islam nu nyarios kitu teh ayeuna mah urang ieu teh saur sepuh mah aneh bin ajaib aneh putrana ajaib bapana aneh bin ajaib seueur kapungkur mah diucapkeun teh ku a'da'ul Islam ku kafirun ku mustasyrikun orientalis
seueur ucapan-ucapan marahna kiwari mah dikenalkeun ku kepada umat Islam. Kadang kawis ku para cendekiawan, pan cendekiawan teh naon hartos cendekiawan teh ya yang paling terna di umat Islam nu paling terna wae nyeros kitu kawayang bodohna saya bisa dina Quran ku Allah parantos dipasihan bocoran aya na jami-jami nu kitu. Wa minan nasi jeung ti antara manusia minna teh huruf jar li tabaid lil ba'di sabagian ti antara manusia may yujadilu billah aya anu ngabantah ngeunaan Allah ngabantah bi ghairi ilmin kalawan teu make ilmu ngabantahna teh wa yattabi'u kulla syaitanin marid sarta manehna turkeun satiap setan nuwang kelang benegong nu jahat. Panjami teh makhluk peniru tukang nurutan jami teh upami nu diturutan asal suran sunan bakal nurutan naon nya nu sejen nu diturutan bakal sejen upami lepas ya wahyu Allah kalabat ngabantah nyangga ngadebat karena ngajantengkeun Quran Sunnah ugra kami segala aspek kehidupan. Aya sababaraha alasan atanapi nu dijantengkeun alasan ku jami-jami anu nentang wahyu Allah Quran Sunnah. Nu kahiji al-mu'aradatu bil aqli ieu menentangna ku utek Quran atanapi Sunnah ditentang ku kamampuan utekna. Nu kadua al-mu'aradatu bi fahmin nas aya oge nu nentang ku mahamkeun nas mahamkeun Quran mahamkeun Sunnah namun teu loyo teu merenah upami merenah mah moal nentang kana Quran Sunnah salaresna Quran Sunnah mah teu aya nu bertentangan upami nentang Quran nentang Sunnah ku paham kana nas ku paham kana Quran kana Sunnah hartosna pemahamanna inhiraf nyengcang mahamkeunna. Nu katilu nentang Quran Sunnah teh bil waqi ku ningal waqi ningal realitas ningal kenyataan di lapangan dari lapangan mah kieu saur Quran kieu saur hadis kieu dari realitasna kieu saur Quran ieu teh haram saur hadis teh haram da kenyataan mah kieu sesah keluar tim haram saur saha saukos-wakos nu dijantenkeun dalil jantenkeun argumen alasan nentang Quran Sunnah teh waqi ningal kenyataan nu we kada atos-atos pami urang macam buku fikih waqi fikih realitas. Saukos-wakos al-mu'aradatu bil maqasid nentang wahyu nentang Quran Sunnah teh dalih alasanna argumena ninggal maqasidus syariah padahal maqasidus syariah tos include kana nas kana Quran kana Sunnah teu patos-patos kalau diparentah ka jami loyong sareng maqasidus syariah teu patos-patos diwagel pasti loyong sareng maqasidus syariah teu benten teu misah. Nu pamungkas al-mu'aradatu bil khilafil fiqhi nentang kana Quran Sunnah teh margi ieu mah da khilafiyah fikih ieu mah da khilafiyah perbentenan paham ieu 5 perkawis
nusok dijantan kendali alasan mu'aradah linnas. Quran sunnah itu ditampi tapi ditentang, dilawan. Biasa ditinggal di buku At-Taslim Linnasi Syar'i Tiwit kaca 17 Duit kaca 250 Sabra kaca 230 tilu halaman. Iya ringkesanana. Mudah-mudahan bulan saya dipaparin kegiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala supados tiasa ikhtisol masuk ngajanten ke wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala geran kami sagala bukti aspek kehidupan urang sadaya supados saudara-saudara seloyong sareng cita-cita urang sadaya salamina aya dina siratal mustaqim anu pangustunganna endingna finisna di surga. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.